Wilujeng Sumping di berita panganyarna. Dina kesempatan ieu, urang bakal ngabahas perkembangan di dunia cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Mata uang digital anu geus ngarobah landscape ekonomi global, dilonjakan harga anu luar biasa, nepi ka pangaruhna ka pasar saham jeung ke sektor keuangan dunia. Simak terus pikeun nyaho kumaha Bitcoin jeung teknologi blockchain-na. Masihan pangaruh anu gede di segala widang, serta naon anu kedah diperhatos ku para investor. Ieu cuplikan informasi anu kami rangkum. Bitcoin teh mata uang digital anu munggaran diluncurkan tahun 2009 ku hiji jalma anu ngagunakan nami samaran Satoshi Nakamoto. Ku ngagunakan teknologi blockchain, Bitcoin ngamungkinkan transaksi dilakukan langsung tanpa perantara kawas bank. Ngarobah cara urang ninggali transaksi digital. Ti mimiti diluncurkan, Bitcoin geus ngalaman lonjakan harga anu luar biasa. Dina sababaraha tahun ka tukang, harga Bitcoin naik tajam. Narik perhatian investor ti sakuliah dunya anu ninggali eta minangka kesempatan investasi anu gede. Sanajan Bitcoin sering ngalami lonjakan, aya oge periode di mana harga Bitcoin stabil. Dinya waktos-waktos sapertos kieu, investor mulai ninggali Bitcoin salaku aset anu relatif aman. Sanajan masih aya resiko. Sanajan volatilitasna tinggi, eta oge janten salah sahiji resiko gede dina investasi Bitcoin. Sababaraha kali Bitcoin turun tajam, menyebabkan kehariwang di kalangan investor. Di sisi sejen aya oge waktos nalika Bitcoin ngalaman lonjakan anu luar biasa, nyiptakan fenomena anu disebut bull run dina pasar kripto, anu ningkatkeun popularitasna di kalangan investor global. Senajan harga Bitcoin bisa turun drastis, eta ngabalukarkeun ketidakpastian dina pasar. Penurunan tajam ieu sering mengaruhan seueur sektor sejen ka pasar saham jeung komoditas. Salian Bitcoin, loba cryptocurrency sejen anu berkembang pesat seperti Binance Coin, Solana, jeung Sajabana. Unggal-unggal boga karakteristik jeung potensi anu beda, tapi kabeh boga peran penting dina ngawangun landscape keuangan digital. Bitcoin hanteungan ngukur jadi alat pembayaran, tapi oke geus jadi simbol tina robahan ekonomi global. Ku kemajuan teknologi, Bitcoin terus terintegrasi dina sistem keuangan dunia, ngahubungkeun sababaraha negara dina hiji jaringan digital. Kalayan nambahanana perusahaan-perusahaan ageng anu mimiti ngadopsi Bitcoin dina portofolio marehanana. Urang bisa ninggali pangaruhna anu beuki gede kana pasar global. Bitcoin teu ngan ngukur alat pembayaran, tapi geus jadi instrumen investasi anu penting di pasar global. Sakitu wae informasi anu biasa abdi sampaikan ngeunaan perkembangan panganyarna penggunaan Bitcoin jeung pangaruhna ka ekonomi global. Di tren harga anu ningkat dugi ka volatilitas anu mangaruhan investor dunia cryptocurrency terus berkembang pesat. Terus ikuti berita terhangat jeung perkembangan panganyarna di dunia teknologi keuangan ngan di dieu. Hatur nuhun parantos nyaksikan dugi kapendek deui dina kesempatan salajengna.